Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sadayana, kapandai sareng simkuring Kang Ubun dina pagelaran carita pendek wayang golek. Eta jisim abdi bade ngagelarkeun deui mintonkeun deui wayang golek dina judul Arjuna Wirang. Hayu atuh urang sami-sami Bandungan kumaha jujungna ieu carios, kalian orang petik hikmah nu sena, kalian orang pikeun nu awona. Sareng deui hayu urang ngomong budaya Sunda, bade kusaha di budaya Sunda kasalian ku urang-urang nyata anu ngangken orang Sunda. Sumuhun parona anu kasuhun apunten anu seja. Ieu mah jisim abdi dari ajar keneh, mugi-mugi tiasa ngahibur kalian katampi dengan kalian kapingahan. Wilujeng ngabandungan.
sastra tinura panjang ngawuwus senengi kanda Purwantara. Purwa hartosipun wiwitan. Tara hartosipun ing kraton. Kraton ingkang anu dianggo jejer cinarita. Boten wonten malih kejabli salebeting kraton negara marga Pakewu ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro anging sawiji-wijina inggih bibisik Prabu Wirasakti ingkang sampun wontening stinggih binaturata lenggahing dedampar tetapi nalipit ing sesoja ing nenggalna warat nalemek babut pramodani ginadawi dajupat kastori lan sinebaran sari-sari bawa mahkota sekar kelawi tinarates ing sesoja pangawakan jangkung pada bewasnya brostaya papadana munyario setak sengor ia sang nalendra Prabu Wirasakti watakuantos tutas dening kagagahan kasaktian lan kamandragunaanana sang nalendra yasaunira tandana panjang senengi ya senengi sabda uning ya sabda uning saunatan nana panjang senengi sabda uning wala bakti dening asih iya dening asih hanya kang ngasih aja ketarang Sriti nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapuspetan pudianang yang pajrahing sarwarukma sarwarukma renggeng mani narawata lawa kecap kacilos dihiji negara kajinan nyata anu dipimpin ku sang nalendra Prabu Wirasakti nyata anjeunna teh ngaturan inggih pati sareng senopatina ku anjeun remagan pati Wirasamna lan senopati ngalaga pahlawan Wiradenta ingkang tungkul hamargota nyembah dari Mang Sabda asli kuya ningali pamor sang Nalendra munerahangan di kasang Nalendra kawada pedal lisan kawadaling lisan mekatan penganita Pati
Senopati. Ulo ng gulo. Ulan ng gula, ulan gusi. Yap, kanari ang kaharap yung napati. Uling itu tas pangandiku. Sang Nalendra Prabu. Iya. Ulang nga ato pag sebab pangabaktos kau yung panjenengan Sang Nalendra Prabu Wirasakti. Iya. Diterima pati. Ulan Gusti. Punjung pujalan sembah damadaman abdi sa isin negeri. Iya. Watun mo. Semua sungkem saliran at terima tening kiwat tangan loro simpan pelung ati pun dari masyarakat nohon. Lalu si hatun mo. Iya. Atur syamit di kaulah oge kuan gusi ngaturkan pembage. Iya, senopati, karep duk na. Bangga di dia asa ala lagri ambil manggung bisa kacakat teh kuan gusi. Iya. Dia abdi oge atuh untuk sumbangan ngaturkan semua pangabaktos untuk panjenengan Sang Nalendra Wirasakti. Iya, diterima senopati. Nuhun. Atur nuhun ah. Tadi saya diajak aja. Sang Prabu. Iya, naon deh. Pangna Yisip abdi di haturan ini di dokter gitu pada epikar saya naon kulan Gusti. Sakadeng. Sumohon kuan gusi pada epikar saya naon bani asa lewas gitu. Ulah ruas. Ruas malah mengadili pepetasan ruas. Oh, nukulan gusi mati sawaya. Jika tuh ada serius satu kamu, ulah berwai karena kita harus belajar. Nah, sudah. Tak kuring mana bakat. Bos. Itu tuh Gusti. Jantan kumaha apa maksudnya? Pati nuwun ning ditutas pangabutan. Manenya upang na malaraneh kabeh pati la senopati digeruan kadi dina waktu ieu. Aya naon? Kaeta kuat Gusti disip abdi teh. Kerang terang. Tah, aya na kudu teh diomongkeun. Jadi anu kahijina perwa kaulengan kada nabi barang kabeh dina waktu ieu teh nyata ulin. Laras ai kitu kumaha. Tah, kahijina kula teh hayang negrakeun rasa kasono pati. Dumai urang lila geus lila tara pangit bener. Benar. Laras Gusti. Sajaban nanti eta kaula teh edek aya anu ditepikeun ka marane kabeh. Oh gitu bulan Gusti. Iya. Perkawis daun deh bulan Gusti. Tah, iya. Teuing dina waktu ieu teh pati kaula teh nyaeta keur lamun dipikir-pikir mah asa gering nang tunggalang layung tepukuh rasa. Ya dina waktu ieu kaula teh kapikiran ku adik kaula anu geus masih pati tumakaning perlaya lantaran kanyanyiran ku hiji lalaki. Oh gitu kuan Gusti. Iya. Dupi kakasihna tuang rai teh. Ya eta Wirastuti. Dewi Wirastuti. Oh gitu. Iya. Apa manehnya ho? Aja nanti geus mawat we nanti. Laras, ai kitu mod nanti kanyanyiran ku pamegan. Iya, benar. Oh gitu. Kinan kita nak usaha sareng kurang mana produksi. Tah, ya eta bahasa keur kuring dungkulan eta
adik kaula teh nyata deui uras putih teh pae dina waktu eta teh kuring teh katalatahan ku hiji omongan leres putih nyados naon wae tah majar gendek ieu cenah kakang kaula teh geuring nang tunggal layung lamun dahar teu bisa lamun sare teu bisa reup lamun ke hukum moal asa teu paralgu rasa teh lain kuna naon nepi ka ayeuna kuring wales jiga kieu teh kuring teh kanyanyerian ku hiji lalaki oh kitu oh bener tah ayeuna naon kasebutna dewek sebagai lalaki eger mah eta teh adi hiji-hijina kasayangan kaula teu bisa mangmaleskeun kanyerian eta nu jadi adi komo nepi ka paeh teh oh kitu kawan Gusti iya ai dupi kajantanana teh di mana penakna sareng pamegat eta teh sareng saha tah lalaki eta teh ngaranna teh Arjuna Panangahing Pandawa ari panggihna teh Cenapati eta teh di hiji leuweung oh gitu iya kebenaran adi dawes teh heula teh keur ulin di leuweung eta teh da cenah keur neangan kupu-kupu budak-budak kupu-kupunya akhirna ngadeuketan hiji tempatnya tadi leuweung eta teh kebenaran aya hiji guha oh gitu iya ari guha eta teh ngaranna teh naon lawang naga gerba oh gitu iya buah lawang naga gerba tah basakeun eta teh adi dawet teu cicing ningali aya hiji jalema kaset ngalempreng koneng alis banis pelas leuleuk teh ada akrab pertelanya eta ngaranna teh Arjuna oh gitu terus kumaha tah ceunah mah kancangna carita adi dawet teh kenalan barudak ayeuna PDKT heuh PDKT ngantuk untuk ngata nomor HP itu keren gue mah jika ambil atau keren gue tahun abdi kita saja PDKT keren gue bahasa jam sama nih bahasa jam nih John sebelum orang wae atau mana itu udah kuring bakat atuh bakat tahun bakat kubutu lagi ya bersih-bersih itu kalau itu enak lucunya Senopatinya tinggal nyolok juga baso ayo Gusti oh jantan gitu tah cari tanah adi dawet teh bogoheun ka lalaki teh malahan mah nepi ka ngusruk-ngusrukeun maneh di mana ya Allah juga gitu ya ngusrukeun saking kuboho kebenaran Arjuna teh dina waktu eta teh tatapa pati di guha naga gerba eta teh laras ari kitu kumaha bulan Gusti tah cenah mah adi dawet teh bakal ditarima cintana dados kenalan teh bakal naik eta Arjuna teh mileuleungkeun ka adi dawet teu waras dutika asal hiji syaratna pangjagakeun eta pusaka-pusakana Arjuna lantaran Arjuna teh tatapa dina waktu eta teh pati oh gitu iya tapi saeusna eta Arjuna ngalaksanakeun tapa salila tahun adi dawet teh ngalalantung begitu kaluar ti guha eta saeusna tapa teh lain boro-boro dideuketan oh gitu ai kitu kumaha kula Gusti tah nu aya mah boro-boro ning dikawin adi dawet teh dijadikeun kabogoh ge mung tong boro kitu dideuketan ge mung eta si Arjuna geus kabohongan anu ngaran adi dawet tah kumaha rasana pek geura rasakeun pati urang timbang rasa dina waktu ieu kumaha kanyerianana eta adi dawet ujar menang Gusti patengati nera wis mama ujar menang Gusti patengati nera ati nera
Solendra salin pawarsa salin pawarsa wala salin sumaga oke tuh bulan Gusti. Iya. Bayangkan kumane ayeuna. Atuh pamit kitu mah eta ngaran si Arjuna teh. Arjuna teh orang mana? Arjuna teh nyaeta panangahing Pandawa orang Amarta. Nyaeta anjeunna teh adipati di Madukara. Oh kitu garas. Atuh di Madukara teh eta teh ayeuna teh di kareh kabana sapon ku nagara Amarta Dwirja. Oh kitu. Tah dina waktu ieu nyaeta kaula teh hayang mangbaleskeun kajarian eta jadi adik nyaeta ngaranna Wirastuti, Dewi Wirastuti. Anu kanyajeun eta ku si Arjuna bogoh kalian resep ka eta Arjuna ngabohongan sok daek dititipkeun eta pusakana. Tapi lamun geus dititipkeun cenah bajarkeun dia dijadikeun ka bogoh. Jauh-jauh nama disebutkeun dijadikeun pamajikan. Tapi nu aya mah ngadonipu malulu. Apong letah tetulangan. Ngomong tadi wengku boro-boro ning dijadikan kabogoh nu aya mah ngadon di Ciduhan lagi oi jika bahasa Jawa gitu kan bahasa Jawa itu juga si Agnes Monica dia penyanyi ya pakai kagak yang aing itu deh aing mah kagak hayang itu mah kagak mung sing bawah serius ah pokoknya yo kepret supaya ada darah ke pati ini ya udah dicakap berduit kira lah udah sambung lagi khusus tapi bukan era hubungan itu tak gitu pati laras jantan bukti anu pernah dilakukan ku Paula dina waktu ieu naon pati pek aya nama urang mangmaleskeun kajarian eta nu jadi adi dewe. Berarti. Oh kitu. Ieu rancanana urang main halus. Tapi maksana kumaha tuh sih. Tah, dina waktu ieu teh apan Pandawa teh eta teh ayeuna di negara Amarta Dwirja. Kalayan anjeunna teh naon ngaranna teh? Di Amarta teh boga satria anu ngaranna teh Gatotkaca. Satu tetenganani. Tah, manehna teh boga kesaktian anu luar biasa. Laras kondisi. Tah, ameh pamaksudan urang Gancang laksana lantaran naon bisi anu mahangan nya kasih Raden Gatotkaca. Urang nyamar wae dina waktu ieu. Oh kitu. Tah, ari Pandawa teh manehna teh deukeut jeung jalema-jalema anu baleuna. Oh kitu. Ayeuna mah kieu we. Kulan Gusti atau kinten-kintena saha anu biasa urang jatuh nyamar ame salamat kali itu kalian tingkat tengali yang urang teh dari pamaksudan jahat aya saha kulan Gusti aya wayahna daek urang kudu nyamar keun maneh pati senopati jeung wala ditamtama kabeh sarang secara diam-diam tapi kaula dina waktu ieu nyamar janten naon jadi Anoman Perbancana Suta. Oh gitu iya. Janten Arjo Anoman Perbancana Suta benar. Oh gitu mah nggak tuh saya terusnya di SKP. Lanjut. Iya Prabu Wirasakti anjeunna menggunakan kesaktian anak. Kalau rasaan anjeunna teh gaduh aji malih wani saona teh bade ngajugjuk ka nagara Amarta Dwirja bade mengmalaskeun kanyeranna raina ku aji nyata Dewi Wirastuti atas masing pati teu makan koya deuleukeun ya aing geus ngarubah diri urang jadi Anoman pati mangga urang Gusti lanjut ya Prabu Wirasakti menggunakan ajianana Rapsidaka tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angan-angan sir budi cipta rasa
Cinandra tumamrat matugia malarasi. Cinandra tumamrat matugia malarasi. Ngawatat aja ingkang lina uwe. Aji lina uwe. Lir malam tumaraping api. Sa cinuhing batu sa ucaping nyata. Iya Prabu Rasakti, langit diri dosa jati, ilang warna dosa nyata, ngajang ngelek jadi anoman perbancana suta. Udah, ampun, bulan gusi. Iya teh bulan gusi, bener. Udah kaget ya, tadi. Aduh, ya sakit itu Tuhan Gusti, benar. Saya gitu Tuhan Gusti, aduh, jika baca abdi gitu tah. Abdi kayak sampai bisa berubah, dulur-dulur, eta bisa berubah saya kayak jika gitu. Berubah naon? Ayo pada berubah jadi naon? Berubah jadi baik kalau masih ditenggelan ke semaling senada masjid gitu. Goblok sih. Kamu ada wae sih. Tak gitu. Oh gitu Tuhan Gusti. Kalian ada tugas abdi naon di waktu sih. Tugas mana yang namanya Jepang tadi itu. Jalan ke tukang, kalas ambar. Gerak sebuah negara ambar kan. Ngerti. Ngerti juga Gusti. Ngerti juga Gusti lah. Insya Allah kita mah diberesan ke abdi. Naon anak baju nak Tuhan Gusti. Cakar siapa itu. Itu Tuhan Gusti. Iya. Sok ayo nambah orang sikap pedang tamsil gara binis ada sakada limpung urang ngalet ke ngaban alet ngebat tang pinang di waktu itu urang ngajujung negara mata mangga ada isdokeun kuat Gusti mangga itu kalau beri nyerang ka ditu mangga kuat Gusti ieu cik ayeuna kaula rek halu mampat dina waktu ieu ya tuturkeun kaula mangga di isdokeun lajeng ieu anu man perbacana Sunda mamalihan anjeunna ngabelesat ngapu kegegan awiati kalau ngajujuk negara amatan wajah woi orang-orang amatan wajah orang kaget ya kaulah anoman perbancana sudah pada ada wajah memalihannya Arjuna non anoman perbancana sudah bohongan gitu bohongan pada wajah singkopong gitu ulah kaget ya kaulah di acak-acak si amatan kaulah woi Anjir. Eta ada nunggu dewek bisa ngabung lah. Baca dewek kayak gitu bisa ngabung lah. Naon ayo mana? Ngabung kumaha? Baca eta dewek teh hayang bisa ngabung di loteng. Ngajelang heeh. Tuluy dewek teh ngajelang. Tuluy boro-boro bisa ngabung nu aya mah dewek murah we kahana apa? Benjol nu aya lebih kayana si goblok. Ayo, pokoknya sisi. Ayo, orang selalu halu mampah di waktu ini. Orang ngajujuh negara amatan dua. Ayo, orang gue sih Pek bulan rumah tinggal. Oh, waya namanya. Iya, mana boleh. Aduh. Halo joget saya. Jika hujan lawan sih. Hujan kemulan. Jika ini ada joget. Ayo. Dulu akan sakabenya. Sering dek ngejujung negara amatan diwerjakeun wae macam-macam bicara mah di internet tuh saya. Ayo ampun Gusti Allah. Pak Tumpi.
Kuna lampah eta kacatur ieu di jalana Anoman perbacana suta mamalihan ajeuna nuju mapai-mapai eta di Geganawiati tapi anjeunna lungsur ka handap margi sor teh sor anjeunna bari jalan ka handap teh bari aya misi supados teu katingali eta orang-orang amarta gerja kacatur ieu di jalana Anoman perbacana suta Iya, iya. oleh dina waktu ini halu mampah kan negara amat tahun ngerti bisa aku aing kabeh komo nu ngaranna Arjuna geus nyari adik dewek ulah sambat kan ya negara orang-orang amarta bisa aku kalau dina waktu jaga Iya, iya. kira-kira nak kuring geus beres Anoman perbacana suta Mirip. beres ayo sambat kan ya kabeh orang-orang amarta Anoman nya saat mah kabeh keun urang teu dahadeulem sieu tunda dihajuang sia ieu lalakon Arjuna Wira urang cekapkeun heula dugi ka dieu dina seri kahiji diteraskeun salajengna dina seri anu kadua cat